lain dengekeun ku sia gobloknya aing mah lain aya hiliwir ke aing teh kitu aya nu ngaliwat kitu dina naon dina piti kitu nya aing teh ningali piti bahwa cenah kieu ceuk aing teu apal aing mah da heueuh sugan ieu mah majarkeun teh cenah euy Menteri Agama korupsi majarkeun ya. Punten ieu mah hampura atuh Bapak Menteri Agama nya ari aing mah da lain suujeun heuh bisi ieu mah kitu lamun misalna heueuh kitu eta mah ieu. Lamun misalna heueuh ieu Menteri Agama korupsi kumaha anu sejenna meureun nya anjing eta da geus menteri agama teh atuh termasukna anjing menteri agama berarti tentang agamana geus alus anjing sia teh tapi heranna kok korupsi gitu aing mah tapi da aing teu hafal ieu mah ngan lamun ieu mah lamun bener gitu asa kumaha nya aing mah era mun aing beungeut aing kitu nya aduh aing sebagai ustad misalna teh terus aing teh memperkosa gitu nya kanyahoan anjing ah beungeut aing rek diteuneun di mana anjing jigana teh beungeut aing mah rek diteuneun di kebon we ku aing awak we di imah aing mah kitu ah aing mah teh jigana teh ieu teh teuing anu ngupload tara ngopi teuing menteri agama anu tara ngopi ieu teh jadi aya dua persoalan ieu teh jadi lamun acan ngopi biasana otak teh sok lalieur anjing teh eta aing mah euy coba di ieukeun euy apa bener apa henteu da aing ge henteu pati apal pada aya ngaliwat piti aing teh apa bener ieu teh kitu ceuk aing teh kitu matak aing teh ah nyeun konten we aing teh kitu sugan we atuh jadi kumaha nya jadi aduh aing bingung nyebutkeunana daerah euy kepala dinya mah nu penting mah aing keur kuota lah gitu keur kuota meureun aya meureun Salmar mah Pak Menteri hampura Pak Menteri da aing mah da naon guguyonan urang Sunda mah kitu mah anjing kitu lah pokona mah.